balik kapayun, simkuring bade ngadugikeun sababaraha warta anu tos disumpulkeun ku tim redaksi. Mangga nyanggakeun warta salengkapna. Dina poe Minggu kaping 3 Mei 2026, kandang hayam di Kampung Sading kaum jadi keluhan warga sabab ngaluarkeun bau teu meunah. Kandang anu deket ka imah warga ieu nyababkeun lingkungan jadi teu nyaman. Numutkeun warga kaayaan ieu disebabkeun ku kurangna kabersihan kandang. Pikeun ngumpulanana nu boga kandang dipentas supaya rutin bebersih jeung ngatur limbahna sangkan teu ngaganggu deui. Pamirsa, rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring dina dinten ieu. Mugi ieu warta teh janten manfaat kanggo urang sadayana. Sateueun cenah mungkur, simkuring bade ngenalkeun tim redaksi anu parantos ngabantosan dina ngolah ieu warta. Anu janten editor nyaeta Ratna Agustina sareng Saskia Maulida. Audio Jungle.